kudu dicarekan awak urang. Siapa munafik berarti siapa awak? Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dokos kitu mah. Munafik dokos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu, embungeun nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah, aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang, tah eta geus salah. Nggak salah, hebat menang tapi gak rasa hebat bahaya. Iya nu paling bahaya ge ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Enggeus aing mah kajen mun parin bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah, mun teu berjamaah tanya awak sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu kos kitu nafsu teh kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongrong ku dunia tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu. Kiai. Bensin pan. Sama wajar kana mah. Ceramah, nu teu ceramah yang dibere bae. Aduh. Tambah goblok bin tolol bin bloon bin oplo. Ya munafik kita munafik kos itu dah. Kudu dicarekan awak urang. Siapa munafik berarti siapa awak?